Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ti payun mendaurah sami-sami panjatkeun puji sinaran syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu di mana dina kasempatan ieu urang sadayana atos dipasihan kesempatan kempel sareng dina kanyaanan sahat walafiat. Beudirin abdi di dieu, abdi arek ngadugikeun biantara ngeunaan pendidikan. Atika mangrupa pondasi pikeun kamajuan bangsa, ngaliwatan atika urang bisa ngawangun generasi anu cerdas, berakhlak mulia, jeung siap mengharapkan tantangan anu bakal datang. Atika lain, ngan ukuran pikeun meunangkeun pangawaruh atau oge pikeun ngawangun karakter, makarkeun potensi, sareng ngabina rasa tanggung jawab. Atika nyaeta aya 3. Nu kahiji, atika ngamungkinan urang pikeun ngarti di dunia sabudeuran urang kalayaan pangaweruh anu leuwas. Urang tiasa mikir kritis, ngarasakeun masalah, sareng nyandak kaputusan anu leres. Atika nu kadua, atika mantawan urang ngamaekerkeun keahlian diperlukeun dina dunia gawe, kamampu komunikasi, kolaborasi, sareng mikir secara kreatif. Atika nu katilu nyaeta atika nu ngabentuk karakter jeung moral urang anjeun, inajen saperti kajujuran, disiplin, jeung toleransi anu bisa diajarkeun pikeun dina kahirupan sapopoe. Sakitu tiasa abdi ngahaturkeun kakurangan, mohon dihapunten, sagala kasempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.